Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat sehat ka urang sadaya. Teu hilap ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, sahabatna, sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tepangkeun nami abdi Nirmala Aprilia. Ti dieu simkuring janten panumbu catur. Teu hilap ngaturkeun rawuh nuhun ka para hadirin anu kersa hadir dina ieu kempelan. Ku kituna supados henteu nyiepkeun waktos, hayu urang sami-sami buka ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin anu simkuring dipika hormat, sarta acan ninca kana acara salajengna supados teu ieu saha-saha simkuring sejenna pangkeun para pangjijan anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjijan anu kahiji nyaeta Bapak Rojiun MPD, mantenna mangrupikeun Wakasek Humas SMAN 1 Majalengka. Anu kadua nyaeta Bapak Kuswara Suhendar MPD, anu mantenna mangrupikeun Wakasek Kurikulum SMAN 1 Majalengka. Para hadirin sadaya, supados urang leuwih neeleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu tos ngadugikeun kumandangna. Sae kacida anu naon rupi anu didugikeunna salitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan pembagian surat izin sakola ieu. Nurutkeun mantenna, pembagian surat izin sakola ieu teh kanggo nuhunkeun persetujuan indung bapa atau wali siswa sabab aya info sakola teh bakal dibuka deui. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Kuswara Suhendar MPD diaturkeun kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Suhendar MPD anu tos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantenna, aya pembagian surat izin sakola ieu teh kedah dibagi waktosna supados teu ngalunduk siswana teh. Sabab lamun seueuran kena ngalanggar protokol kesehatan anu aya. Kulantaran waktos anu sakedik, simkuring bade ngawatesan kanggo hadirin anu bade tumaros. Ngan ukur 3 urang, dina ngadugikeun patarosana kedah ngacungkeun pandanganna teras nyebutkeun namina. Hatur nuhun anu tos ngadugikeun patarosana teh kirang langkung ngeunaan kumaha pihak sakola ngabagi-bagi waktos bagian siswa nyandak eta surat sareng ngumpulkeun suratna. Sumangga ka Bapak Rojiun kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak anu tos ngawaler patarosanana. Anu isi waleranna teh nyaeta pihak sakola ngarencanakeun kanggo pembagianna bade disebar lewat file kantun diprint ku eta siswa. Kanggo ngumpulkeunna aya jadwal nyusul. Sapoena aya 3 waktu, enjing, siang, sareng sonten. Dina sawaktu eta teh aya 3 kelas. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugi ka rengse. Nah, parantos kalaksanakeun lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedah hapunten anu kasuhun. Pilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mun sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.